nempo saeutik beo no. Kayak bisi ayang di lah. Makanya iya mah panjang jeung gede. Apa? Hah? Panjang jeung gede. Geura iya ono apa yang nempo? Tapi ulah hayangnya. Kumaha engke bea ono lamun opa geus nempo. Beramba tuhnya. Heeh, geus teu sabar hang neuleuh nu aono. Anu panjang jeung nu gede. Aono geus can peureumna. Oh, gerak ditempo. Ono jai mah bonteng. Emang naon kitu? Gante eta naono. Lah opa aing karek degda de bonteng. Ai pikiran aing kunaon jorok amat. Opa. Aing naon bonteng. Kieu yeuh gara-gara kolot ngajodoh-jodohkeun anak. Tungtung nama jadi sengsara aing kawin jeung si Akang. Lamun aya awewe nu daekeun ka si Akang mah, sok wae ku aing dek dibikeun. Aya eueuh nya sia Ono. Lah tangkeun bala ka mana kajeun aya pamajikanna los. Wujudnya di mana? Apa di pipir kitunya? Saha si eta? Awewe nu tumpat tempo ka imah aing. Saha si eta? Dituturkeun ku aing. Ono korima telok uling-uling ka imah. Mentang-mentang boba majikan he. Ulah aneh. Mesti kenyawan ku pamajian aing. Emang aya kitu pamajikan Ono? Aya. Aya tuh di tukang. Mana Ono? Aya eueuh pamajikan maneh? Akang ari eta saha? Ih, urang mah kabogona Ono. Siapa kalah ngomong? Kurang ajar si Akang bobogohan deui. Ganeng sia ganeng. Nyai! Apa? Ganeng. Kalah gelelut. Ono, si Nyaina tah ngebug opa. Bohong Akang. Si Opa ngaledek Nyai bae. Ngaledek jauh, Nyai. Opa mah lain ngeledek, tapi ngomongna bener. Duh si ulang ngaledekan yang bae. Pan bener mah si Ono mah teu bisa naik. Jatara naik kan sia. Ganeng sia ganeng. Ulah, Nyai. Ganeng, awas Kang Hendak nyatakeun si Opa kasih si Opa. Buah-buah maulin heula si Akang. Pan Akang lengoh, mana daugana? Akang teu bisa naik na, Nyai. Akang mah jiga kuya teu bisa naik. Ari teu bisa mah kumaha, Nyai? Aing mah boga selaki, naik ke teu bisa. Bisana naik naon? Duka ari naik Nyai mah. Akang mah teu uyahan. Naon sia nyang sarikeun aing? Aing mah yakin, aing mah lamun siang selahiran eta anak sia goreng jiga si Ono. Pasti geuris lah jiga aing mana? Tapi lamun anakna lalaki mah pasti goreng jiga si Ono. Sia ngaledek aing geus lah jiga aing. Aing mah yakin 100% lamun anak si lalaki mah pasti goreng. Ganeng sia ganeng. Antar Nyayu ka puskesmas. Puskesmas. Arek daun kitu. Nyai penasaran yang diperiksa ku bidan. Emang Nyai muriang naon ang diperiksa ku bidan. Lah, si Akang
Akang mambunglah Nyai. Suntik-suntik. Manya nu diperiksa Nyai nu disuntik Akang. Akang mah suntik doang Nyai. Manya Akang. Emangna anu diperiksa tahu Nyai. Atuh, etana meureun Akang. Oh, ayolah, Akang naik antar. Asal Akang pada nemponya. Tuh, hayang aing. Ayo Akang antar Nyai. Ayo ge. Eta si Ono ngegoler be. Sarek itu. Ah, gawean lah we. Wah, bener ima sare. Ya, colok gue ngirungna. Nah, siapa? Ono, ayo nak sare mah ka ditu ka kamar. Mun aya si Nyai, tarik si Nyaina. Eta si Akang teu boga kaisin, kolot-kolot ngacir di dieu. Nyai. Akang siang isinkan. Akang mah teu boga adab, kolot-kolot. Akang eureun Akang. Apun, Eureun. apun. Eureun. Moal deui. Ai Akang budak apa kolot? Atuh kolot Nyai. Lain budak. Kunaon sok ieu dipipir teu boga kaisin? Hayang kiih jasa Nyai, manya ditahan. Lamun hayang kieu ulah dipipir tapi ka WC. Oh lah Nyai. Geus kira ka ditu. Tuh seri. Berarti bener Akang hayang nyandung. Lah si Nyai masuk ngomong ke mamana bae. Lain ngomong ka mana-mana Akang. Nyai mah geus nyaho. Akang boga kabogol. Si brokokok. Eta mah urut kabogo Akang ke baheula. Kang, Nyai arek nanya ke Akang. Nanya naon Nyai? Akang hayang kawin deui. Ah atuh hayang lah. Hayang kawin deui hiji ge teh kaparaban. Cek saha Nyai? Cek saha. Akang pernah mere duit henteu ka aing? Can Nyai. Geus pernah balikin baju can ka aing? Can Nyai. Mere duit can pernah. Balikin baju can pernah. Hayang nyandung.